Sopi hiji biang-biang pincang damping sama mata. Catatan, coba ajak sparring sama si Rambo, balas pakai PT ya. 茶番は終わりだ。俺は全てを支配する。 Aduh, maneh masih Rizky. Keur mah teu puasa sih ya. Waduh, ini batur gelut. Ada apa gitu? Iya, ceng tinggal gerak. Eta urang saparnya si Rambo. Sikap ya tuh perang. Sia deui piagongan wae deui. Leuheung mun aing meunang, mun bubuk. Hanya kreditnya. Dari mana request customer atau? Kalau mana lagi jangan pernah melakukan tamu itu permintaan aneh. Eta mah asa situan, krep ah. Banyak sarwa itu sebelum nama. Sampaikan pada jiwa yang bersedih. Jadi kumaha? Rekma? Nyamal mungkin atuh cing. Nah, aing maneh. Naon sieun? Lain ku masalah eta. Nah, Mulai merawat. Maneh mah. Rema kerok isukan? Ku aing nya. Iya nih tah ngajak sparring. Atau puasa urang batal meureun. Mutruk di aja gelut sieun. Lain ku kitu. Nah, kita ajak gelut mah atuh meureun sarua jeung bunuh diri. Jadi mau wae ya. Moal sia teh Bare konten mun sparring mah seuing loba asa nu lajona. nya maneh tinggal lajo. Ari aing Geus sakitu mah. tos sarwana lah make mamana sagala. Ceng eta pareman kompor. Kemana di budak teh? Ya Rizky, tong rupa-rupa wae main ngagelutkeun wae siga ngaduh hayam. Mau dicemponan kurang na ieu mah. Ya nuhun nya, geus order kami sobek. Kemah requestnya tong nu aneh-aneh, mau bisa dicemponan nya. Ampura ieu mah. Sopi. Bro, si Pak. asing mana yang ngajak gelut ke aing? Henteu, Pak. Mau aingnya ente? Sarurek mana?